Bismillahirrahmanirrahim. Wasunanul wudu'i sareng ari pirang-pirang pasunatan dina wudu eta kasirotun anu seueur. Minha eta tetep tina itu kasiroh istiqbalul kiblati ari nyang hareup ka kiblat fihi dina itu wudu. Wa tasmiyatu sareng maca bismillah makrunatan halna anu dibarengkeun bi awwalihi sarta ngawitanana itu wudu. Wa ghuslul kafaini sareng ngumbah dampal panangan dua maan halna bareng ila kau aini nepi ka dua pigelanganana. Sumal madmadotu tuluy kekemu, sumal istinsaku tuluy nyingreuk cai. Wa mashur ro'si sareng ari ngusap sirah kullihi tegesna sakabehna itu ro'su. Summa mashul udunaini tuluy ngusap dua cepil maan halna bareng dohiron dina luarna wa batinan sareng dina luarna. Bimain kucai jadi din anu anyar itu main. Wa taqdimul yamini sareng ngaheulakeun belah katuhu alas simali manderikeun belah kenca minal yadaini anu tetep tina dua panangan. Warijlaini sareng tina dua sampean. Wa tathiru kulli udwin sareng ngabersihkeun saban-saban anggahota salasa marrotin kalawan tilu balikan mutawaliyatan halna anu tuluy-tuluy. Wal muwalatu sareng tuluy-tuluy fihi dina itu wudu. Wa amma siwaku sareng anapon ari nyusur falaisa mangka eta sanes itu siwak eta min sunanin tina pirang-pirang pasunatin al khossoti anu tangtu itu sunan bil wudu'i kana wudu. Bal huwa balik ta ari itu siwak eta sunnatun sunnat fi kulli halin dina saban-saban tingkah illa fis saumi angin dina puasa. Payukrohu mangka dimakruhkeun itu siwak binaz zawali ti mimiti lingsirna panon poe ilal gurubi nepi ka surupna panon poe. Wayu ta'akadu sareng dimuakadekeun naon istihbabuhu sunatna itu siwak indal wudu'i dina nalika wudu. Wa mahaluhu sareng ari tempatna itu siwak fihi dina itu wudu eta qoblal madmadoti dina samemeh kekemu. Wayu ta'akadu sareng dikukuhkeun itu siwak aedon deui inda taghyiril pami dina nalika barobahna cangkem. Wal intibahi sareng dina nalika hudang minan naumi tina sare. Wa irodati sholati sareng dina nalika ngamaksud rek sholat. Wa qiraatil qur'ana sareng dina nalika rek maca Al-Qur'an. Wal ilmi sareng dina nalika rek maca ilmu atau rek ngaji. Wa tahsulu sareng hasil naon as-sunatu sunat fihi dina itu siwak bikulli tohirin ku saban-saban anu suci khosanin anu kasar itu tohir. Yuzilu anu ngaleungitkeun itu tohir soprotal asnani kana kokoneng pirang-pirang huntu. Walau khorkotan sanajan kabuktosan itu kulun eta kulamak. Wa abdoluhu sareng ari pang abdolna itu siwak eta al aroku ku kai irok. Alia bisu anu garing itu arok. Al mablulu anu dibaseuhan itu arok bil mai kucai. Babul gusli layajibu henteu wajib naon al guslu adus alal hayyi kanu hirup. Illa bil jinabati angin kusabab junub awil wiladati atawa kusabab ngalahirkeun. Walau min ghairi balalin sanajan kabuktosan itu wiladah eta kalawan henteu aya babaseuh. Awin kito ilhaidi atawa narima pegatna getih head. Awin nipasi atawa getih nipas. Watah sulu sareng hasil naon al jinabatu junub imma bidukhulil hasapati anapon ku ngasupkeun hasapah. Au mikdariha atawa ukuranana itu hasapah.
pi kubulin kana kubul au duburin atawa kana dubur walau libahimatin sanajan kabuktosan itu duhul eta kana sato wa illam yahsul sareng lamun henteu hasil naon inzalun bijil mani wa amma bin nuzulil mani sareng anapon ku kaluar mani walau bigoeri ilajin sanajan kabuktosan itu nujul eta ku salianti ngasupkeun hasapah kal hasili sapertikeun anu hasil nabi jilmani finaumi dina jero sare walahu sareng eta tetep dina itu guslu faradoni ari dua kaparduan layasihu anu henteu sah itu guslu illa bihima angin ku itu faradoni al awwalu ari anu kahijina eta an niyatu niat makrunatan halna anu dibarengkeun bi awwali juz'in kana kawitan hiji juz yagsilu anu ngumbah itu jalma hu kana itu awwala juz'in min jasadihi halna tetep tina awakna itu jalma wayanwi sarenga niatan saha al muktasilu jalma anu adus rob al hadasi kana ngilangkeun hadas au faradol gusli atawa niat fardu adus au nahwa dzalika atawa bangsana itu anu kabeh wasani sareng ari anu kadua na eta ta'mimu jasadihi ngawalatraan awakna itu jalma dohiron dina dohirna fakot ngan sakikituna wasa'rihi sareng ngawalatraan kana buluna itu jalma dohiron dina dohirna wabatinan sareng dina jerona bilma'i kucai marotan wahidatan kalawan sabalikan wayajibu sareng wajib alal muktasili ka jalma anu adus naon ayyata asoro ngabetenkeun itu jalma hatta tan fatiha nepi ka narima muka naon kholqatu duburihi liang duburna itu jalma wa yugsila sareng ngumbah itu jalma ha kana itu kholqata duburihi anil hadasi tina hadas wa alal unsa sareng wajib ka istri naon antag sila ngumbah itu unsa ma kana perkara yadharu anu dohir itu ma minha tina itu parji inda kuudiha dina nalika diukna itu unsa ala kodamaiha netepan kana keneung dua na itu unsa aedon deui fa inna dalika mangka sanyana itu ma yadharu kullahu tegesna sakabehna itu dali eta min dohiril jasadi tetep tina luareun awakna falau taroka mangka lamun ninggalkeun itu jalma fil gusli dina adus walau nasian sanajan kabuktosan itu tarku eta anu poho lam yasihha mangka henteu sah naon al guslu adusna wal abdolu sareng ari anu leuwih utama eta ayag sila ngumbah itu jalma hadainil mahalaini kana ieu tempat anu dua qobla jasadihi dina samemeh ngumbah awakna itu jalma biniatin kalawan niat takhussu anu tangtu itu niat huma kana itu hadainil mahalaini Guairon niatin halna salianti niat ala baqiyatil jasadi kana sa sesana awak wasunanul gusli sareng ari pirang-pirang pasunatanana adus eta kasirotun anu seueur minha eta tetep tina sapalina itu kasiro al wudu ari wudu kamilan anu sampurna qoblahu dina samemehna itu guslu wadal ku a'dha'ihi sareng ngosokan kana pirang-pirang anggahotana itu si jalma wabtida'u sareng ngamimitian bisaki kana awak al aymani anu belah katuhu itu syak min jasadihi tina awakna itu jalma wa ta'mimu jasadihi sareng ngawalatraan awakna itu jalma bil ma'i kucai salasa marotin kalawan 3 balik
Wastiqbalul kiblati sareng nyang hareup ka kiblat, halata guslihi dina tingkah adusna itu jalma, wayah rumu sareng haram bil jinabati ku sabab junub naon qiraatul qur'ani maca Al-Qur'an, wal muksu sareng cicing, awit tarodudi atawa pulang anting pil masjidi di jero masjid, wal muharramatu sareng pirang-pirang anu diharamkeun bil hadasil asgori ku sabab hadas leutik babut tayamumi wallahu a'lam bishawab.